setelah kurang dipicen cinta dunia dipicen kurang teh ke makhluk dipicen maksudnya lain pagawean lah lain pagawean babari lain papagean memeh dahar teh kos kitu teh geus puguh kudu puguh guruna puguh sulukna geus jadinya bangsa walah-wah weuleuh bakalna melalui fana beres fana bako oh aya di alam malakut urang nikmat urang hirup aya di alam eta geus geuna eta mah geus moal kakurung ku waktu mal kakurung ku waktu geus di alam malakut mah artinya terus bae urang salat bae ge mangga bae geus datang ke alam malakut mah henteu kakungkung ku waktu henteu jangan geus teu aya syariat mah di dinya mah geus alam malakut mantak urang disebut ngaco mun ngaji kos kitu teh pajar ngaco geus syariat teh urang mah geus lain ninggalkeun syariat mah panun urang mah manusia bersyariat lantaran geus eueuh kemanusiaan urang ayana urang mah malaikat atuh geus henteu aya kakungkung ku waktu geus salat bae teh per detik per menit teh salat bae bimakna salat maksudna geus tidinya terus urang hayang ka alam arwah terus aya carana tersendiri engke dikanyahokeun lingkungan lelembutan urang bakal naik nu mantak Syekh Abdul Qadir bisa ngarampas roh ketika dicokot dibawa ku malaikat maut dek dibawa dek diusulkeun ditarik ku Syekh Abdul Qadir tak emangna ditarik make tangga ka dieu sia atuh lain tukos kitu mangarana teh alam zahir atuh teh malaikat keur naik ditarik sini lo kenapa lo bawa-bawa ini Adam gua sembarangan aja lapor dulu dong gua kan satpam nah ditarik acak-acakan balik deui pan roh eta berarti kan Syekh Abdul Qadir datang ke alam arwah tuh datang ke alam arwah naik deui urang datang ke alam lahut eta mah nu geus eueuh nu nyaho geus hese nyaritakeunana eta lah lamun geus datang ke alam lahut model Kangjeng Nabi Mi'raj model Kangjeng Nabi Musa mukalamah jeung Gusti Allah hancur awak urang bakalna tah ieu mah keur carita doang boro-boro datang ke alam itu ieu datang ke alam malakut bae ge sakieu hesena